alladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billah wal yaumil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bayi baru keluar dari rahim ibunya, kemudian bayi itu dijual karena ada orang yang membutuhkan bayi itu, maka harganya masih mahal. Sampai ada bayi yang dijual 200 juta. Kalau ada anak kambing baru keluar dari rahim induknya, maka harganya jadi murah karena dia belum kelihatan dewasa. Si bayi yang keluar dari rahim ibunya diurus, ngagedean orok teh badag sampai usianya 71 tahun. Kira-kira kalau dijual laku enggak? Itu cara memahami hidup begitu. Jadi jelema mah beuki kolote lain beuki mahal. Jadi beuki murah. Ibu beli peryogi aki-aki di simkuring aya 5. Sawios moal dijual bisi peryogi mangacanak. Urang barter we jeung naon moal daikeun. Bapak beli peryogi nini seueur di simkuring. Kenapa? Karena itu manusia. Tapi kalau kambing yang tadi, yang begitu dia lahir lalu dengan harga murah, semakin dia itu besar, semakin dagingnya dia itu besar dan bagus, maka dia akan semakin mahal. Kebetulan mah ditawar 200.000 atau dibikin. Begitu dia sudah besar, ada yang sampai puluhan juta itu. Naon sababna? Ta eta bedana jelema jeung sato sakitu. Ya, dipikir-pikir mending ngurus orok, mending ngurus domba. Ya kalau kita berpikir maaf Ibu, kalau kita berpikirnya adalah sepintas gitu kan, sepintas, maka saya berkesimpulan dah mending kene ngurus domba jeung sapi. Jadi duit ngagedean teh. Ngurus budaknya lain jadi duit, Pak. Begitu besar dewasa, boga gawe ku urang disakolakeun, diurus di jero patuangan kene, kemudian dia dari rahim sudah dirawat oleh kita, sampai makannya pun diperhatikan, vitaminnya diperhatikan, disakolakeun beak ratusan juta, boga gawe grabunya, digawe budak boga gaji, kawin jeung pamajikanana, gaji ngabikeun ka pamajikanana, urang teh ngahuleng ieu teh. Ujang eta kumaha cenah maga satu pararuguh ngurus teh. Disakolahkeun beak ti imah jeung ti apa ari tempo kawin sing dibikeun ka pamajikanana. Coba Pak, ini cara berpikir manusia. Kalau ibu bapak tidak ridho ngurus karena ibadah, rugi ngurus budak mah. Asli ngurus jelema mah rugi sakitu we. Mending sakalian ngurus domba. Nya. Coba Pak, namahan budak teh nya kawin jeung pamajikanana, gaji teu ka urang geranya, dibikeun ka pamajikanana kabehanana, brol orokan boga incuna teh dititipkeun ka urang, coba Pak. Mama cenah ieu. Da abi jeung si teteh cenah didamel duanana cenah. Bade nitip we ieu cenah incu cucu katanya, panguruskeun ku mama cenah jeung ku bapa. Ya Allah, ieu cing teh. Coba mengurus domba nu tadi Bu, orokan domana, anakan namahan 2, jadi namahan piduiteun. Jadi sebetulnya yang kita cari itu apa sebetulnya? Sebetulnya yang kita cari apa? Suara seorang profesor
jeung suara tukang macul nalika pilpres sarua Pak dihitung hiji nyage si otakna beda anger we di mana nyolok mah hiji eta teh wah iya masih kan ada profesornya hiji bisa dihitung 100 moal Pak ya kenapa karena tukang macu tukang beca tukang naon wae begitu dia nyolok pemimpin hiji dihitung walaupun nanti dia bersaing dengan orang-orang yang pinter-pinter anger we jadi apa sih yang harus kita cari itu seperti apa? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mencoba menganalisa proses terkadang orang berkorban tetapi untuk mendapatkan kemuliaan, begitu. Jadi gami malam hoyong mulia wayahna Pak kudu anu dikorbankeun heula. Kan fungsi KPK teh newakan bangsat, gara-gara KPK-na ditewak. Jadi itu orang tidak percaya ke saha tuh itu ya pan itu dalam anu korupsi ditewak ayo mana nggak ditewak sampai ada maaf ini ya ada polisi yang mencuri uang 3 ataupun emas 300 gram dan mencuri uang 220 juta itu yang disorong itu kan tadi merek newak bangsat ada teh mana nak tewak ya. Kemarin ada kasus di mana ibu yang di Serang itu kan, di Serang ada seorang pencuri kambing lalu oleh orang yang punya kambingnya ketahuan lalu kemudian katewak lalu disiksa mun urang mah si nurek maokna teh dan akhirnya yang ditangkap adalah anu boga domba karena dia sudah menganiaya orang ari bangsatna bebas. Iya, pencurinya dibebaskan karena apa? Karena dia sudah menganiaya pencuri. Cek anu boga domba teh apa kieu masih mau ditewak segitu. Ya, juga ini seperti itu, Bu. Makanya kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkadang untuk mencari sebuah kebenaran itu ya harus berkorban. Harus berkorban. Tetiasa orang teu aya nu tetiasa. Kita harus ada yang dikorbankan kalau kita betul-betul ingin memperjuangkan sebuah kebenaran. Eta buktosna geuningan kitu. Nya. Kajantenan dugikeun ka kitu. Inungna geura maok naon maok tangkal awi nu budakna, ku budakna dilaporkeun padahal ieu teh lain batur inungna ieu teh. Sampai dilaporkan oleh anaknya katanya kenapa? Karena ataupun kayu ataupun apa bambu saya dicuri oleh siapa? Oleh ibu saya. Inungna bari geus 80 tahun dia dia itu kemudian apa diseret ke atau ke penjara oleh siapa? Oleh anaknya. Lalu kemana kita harus mencari sesuatu itu? Makanya di Quran ada 3 bahasa yang digunakan oleh Allah mengakhiri kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ada yang kafirun, faulaika humul fasikun, ada yang fasikun, faulaika humud dolimun, ada dolim. Ternyata orang-orang yang menetapkan sebuah hukum tanpa aturan nurani itu ayat 3. Hiji aya nu jadi kafir, 2 aya nu jadi fasik, anu katilu aya nu jadi dolim. Nah ini begitu seperti ibu. Saya ambil kasus-kasus di Quran ya, kasus-kasus di Quran. Dulu zaman Nabi Sulaiman ada seorang janda kaya itu diseret oleh 2 orang. Lalu dia diseret dan di depan Nabi Sulaiman mengatakan, ya Sulaiman katanya, ibu ataupun seorang janda kaya ini dia itu berzina. Alat bukti yang dibawa oleh 2 orang ini, 2 pelayan ini adalah apa? Dia membawa spray yang spraynya itu basah. Kalau dalam teori kan Pak, kalau dituduh zina kan harus menghadirkan 4 saksi kan? Saat itu Nabi Sulaiman tidak ada aturan seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman saya akan buktikan karena tidak ada saksi 4 orang. Lalu kata Nabi Sulaiman, apa buktinya? Saya akan mengantarkan membawa spray yang sudah basah. Jadi spraynya dibasahin oleh 2 orang ini. Lalu dibawa ke Nabi Sulaiman. Apa jawaban Sulaiman? Untuk membuktikan ibu ini benar dan salah, saya akan bakar spray ini. Lalu bagian basahnya dibakar oleh Nabi Sulaiman dan ternyata si spray itu terbakar. Lalu kata Nabi Sulaiman, janda kaya ini bebas. Kenapa? Karena kalau sperma itu tidak mungkin terbakar.
Karena sperma ada kandungan untuk menurunkan kadar panas. Dan ternyata ada seorang profesor di Italia, kandungan sperma itu tidak bisa membakar sesuatu. Berarti Sulaiman hebatnya. Beliau menganalisa lewat alam karena tidak ada bukti. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sebuah kejahatan, itu kalau tidak ada bukti, maka alam bisa menjawab, begitu aja. Alam bisa menjawab. Kada ulah menyebutkan makapangi, non sababna ada hukum alam yang bisa menjawab. Dan Nabi Sulaiman ini luar biasa dia. Aku bakar spray itu. Kalau spray ini terbakar, berarti ini bukan spermatozoa. Tapi kalau dia itu terbakar ataupun dia itu tidak terbakar, berarti dia sperma. Tapi kalau dia terbakar, berarti ini bukan. Dan ternyata spray yang basah itu terbakar. Mampu. Ini begini aja. Bapak jangankan sperma. Kalau Bapak Ibu bawa kain lalu dikucurin air, itu kan lamun ku urang diduruk kan eta teh bakal menurunkan kadar panas kan? Ternyata si laki-laki ini, dua laki-laki ini dia bikin sagunya diparut, kemudian ditempelin di itu. Karena sagu itu kalau ditempelin di spray seperti sperma, Pak. Jadi ya, si jelema teh pinter, sangkan jelema percaya, tapi ternyata pembuktiannya tidak ataupun dibongkar. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, 2017 Profesor Galileo ini meneliti tentang kandungan sperma, dan beliau mengatakan sperma kalau dibakar ada kemungkinan tidak akan terbakar. Begitu. Paham Pak ya? Ilmunya. Jadi Ustadz apa ilmunya? Terkadang kalau tidak ada bukti, maka hukum alam akan membuktikan sebuah kejahatan manusia. Jadi syaur Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah, begitu. Anda jangan bermain-main dengan hukum Allah. Non sababna, kalau Anda tidak menampilkan bukti alam bisa, begitu aja. Makanya laki-laki yang dia jarang keluar sperma itu bisa panas jiwanya. Dan dia akan semakin emosinya tidak stabil. Kenapa? Karena dia mesti keluar. Sok ketinggal ku ibunya. Namun ayah laki sok gede amek eta teh tingali bisi teu kasalurkeun. Saya ada yang konseling. Pak Ustad, itu sinapun bapak ririwit tidak mau gitu gular-guler dibawa pengajian teu sumanget, dibawa ieu sina jalan-jalan teu sumanget gitu we. Kapan itu? Katanya ini udah 1 tahun. Dari semenjak kapan? Dari semenjak ibu meninggal dunia. Alah cing teh kumaha tuh manawi Ustad aya lanongna. Heuh cing teh da teu Ustad teu apa lanongna naon keur nu gular-guler kieu. Nah, begitu ngobrol, si kuring di sana ngobrol si bapana teh. Pak, itu bapak teh kunaon amak-amakan we sing saur murang kali kieu sing teh. Laporanna kumaha Pak? Bu. Ustad abdi teh cenah hoyong kawin deui ulahun ku budak. Abdi teh wajar we cenah datos pun bojo tos ngantunkeun sataun cenah. Pajarkeun deui kieu bapak ulah kawin deui na moal aya nu leuwih nyaah tibatan si mama gitu. Sigana disimpen dina jiwana teu kakontrol amek-amekan we dibawa ngaji hoream dibawa ieu ke hoream dugikeun ku sim kuring teh ka murang kalihna kade tong ngahalangan kolot anu hoyang kawin deui bisi doraka lain naon pun bangunnya ya kudu didugikeun ieu teh sabab naon karena kita ada kebutuhan yang kita tidak tahu begitu kan entah bapak naon menuju kawin deui geus kolot ulah kitu eta teh nya bisi kealaman ku urang engke geus kolot kitu. Pek teh kumaha atuh usah disolusina. Heuh wajahna neng ka dieu jeung bapak teh hoyong kawin deui ieu teh tong dicarekkeun bae. Naon sababna? Da engke ge di surga mah bakal dipikanya bojo nu kahiji jeung anu ayeuna ge sing teh lamun soleh mah kitu. Alhamdulillah ku sim kuring teh ditikahkeun we ka istri. Banyak atuh ibu dikawinkeun mun dikawinkeun ka domba tikahkeun ka istri ibunya 17 tahun karek keluar budak sekolah jaga langsung jagjag dolong esukna teh langsung teu beres cicing ngaji budak ka mana wae tahajud unggal peuting
alhamdulillah Pak Ustaz cenah ieu pun bapak teh sehat enak teh nya puguh atuh da 7 hiji dibere 17 rek teh jag-jag kumaha. Nah, gitu. Yang mah dongengnya banyak kena da. Ari dongeng mah teh kedah ditaroskeun riwayat nanti mana da dongeng ngaran lagi. Kada bisi bapak naroskeun Ustaz eta riwayat saha make jeung nangakeun riwayat. Nang pokona mah aki-akina aya we sakitu we. Ya. Ayeuna teh getol bukan itu ka dia dituntun ku bojona teh ngaos ka itu ka dia di supiran ku bojona. Puguh rek teu bahagia kumaha atuh sok. Nya tah eta. Jadi hukum alam bisa menjawab dari sebuah persoalan hukum yang tidak ditemukan bukti, begitu kan? Makanya harus apa? Harus ada kehati-hatian dalam diri kita. Harus ada kehati-hatian. Yang kedua, zaman Nabi Sulaiman ada 2 orang ibu yang dia berebut seorang anak. Ini kan simurang kali. Jadi itu dua ibu mengatakan ini anak saya katanya. Dibawa ke Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, bagaimana ini memutuskan? Karena dua-duanya mengklaim bahwa itu bayinya. Bahwa itu bayinya itu. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, tolong ambilkan pedang yang tajam. Nah itu, ini analisa Nabi Sulaiman itu hebat sekali Pak. Tolong ambilkan itu pedang yang tajam katanya. Kata Nabi Sulaiman, saya akan belah bayi ini dibagi 2 karena Anda berebut bayi ini. Perempuan yang satu, si ibu yang satu mengatakan, oke, Nabi Sulaiman, saya setuju. Lalu kata ibu yang kedua, dia mengatakan, jangan kau belah 2 bayi itu, wahai Sulaiman. Kenapa? Biarkan ibu itulah yang mendapat dan merawat bayi itu. Kata Nabi Sulaiman, aku berikan bayi ini kepadamu. Ih, sana keur ibu keur ibu nu kadua. Padahal ibu yang tadi sudah menyetujui, ibu yang ini tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman mengasihkan kepada ibu yang ini? Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, kullu syahsin ladaihi qalbun walaysa kullu syahsin ladaihi domirun. Setiap orang punya hati, tapi tidak setiap orang punya batin dan nurani. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia ibunya asli, tidak mungkin bayinya mau dibelah. Ini kan memutuskan hukum dalam konteks nurani yang sangat dalam. Lamun bener ieu indung nanu asli, mau mungkin daek dibelah 2 budak. Lalu ibu yang ini, jangan, serahkan aja kepada dia, gak apa-apa, saya tidak mengurus dia, biarkan itu bayi dirinya. Cek Nabi Sulaiman, lain iman ibu sakitu we. Akhirnya orang ini kemudian apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa walaupun menyetujui hasil keputusan dari hukum yang berlaku pada saat itu. Kabayang tuh Pak, Bu, coba kabayang tuh ayeuna. Bagaimana? Naon margina Ustad? Karena apa? Karena ikatan batin manusia itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Urangnya punten Pak, lamun aya jelema salah, urang mau bisa dibohongan. Ieu jelema bener jeung henteu mau bisa dibohongan, moal sakitu we. Batin apa mau bisa dibohongan. Kenapa? Karena domir manusia itu apa? Nurani itu berbeda dengan apa? Nurani itu berbeda dengan hati. Ibu bapak semua punya hati sama dengan saya, tapi tidak semua orang punya nurani, itu aja. Karena nurani itu harus dibangun dari sebuah pendidikan agama yang hebat dan spiritual yang luar biasa. Kahartos lah sok Bu nu gaduh nurani mah nya lamun urang lungsur ti dieu urang teh apa senal urang teh nu mana kusabab urang teh senalna geus goreng urang teh ningali aya senal da alus eueuh nu make urang teh asa nu ieu nah kitu tah nurani mah moal bisa dibohongan Pak walaupun hate bisa ngabohongan sakitu nurani mah moal tiasa. Makanya kajian nurani menurut Imam Al-Barquri itu lebih hebat dibandingkan dengan kajian hate. Kajian hati. Banyak orang yang dia mengkaji tentang hati tetapi ternyata sering bertentangan dengan hati. Tapi kalau kajian nurani jarang. Begitu. Sim kuring ge nuju diajarkeun nih, beureung ge berat bu ngamalkeun anak. Berat ngamalkeun anak. Pak, lamun aya nu sumping ka urang terus bade curhat tapi patuanganna kadenge ku kurubukan tong dibawa ngobrol, tah eta nurani. Jangan minta curhat ka urang, Pak Haji, Bu Haji, abdi teh ieu teh kalaresan 3 dinten 3 wengi teh acan tuangna naon, kurubuk sisora beuteungna teh disararada. Kurubuk cek urang teh, innallaha ma'as sabirin.
wa man kurang teh bere ya ayyuhalladzina amanu ataupun isbiru wasubiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Calanga apa ieu nya mualidan apa ayat eta ge hade ge hade ayatnya mah warabitu la'allakum tuflihun, Anda akan sukses kalau Anda bersabar. Nyaho ieu geus ngurubuk nya. Kenapa? Maaf ini Pak, kalau orang perutnya lapar maka dia bisa jahat. Betul, orang kalau lapar dia bisa marah, orang lagi lapar dia bisa jahat. Makanya lamun urang bade ceramah tong dinu lapar Pak, naon sababna? Bisa teu kadenge materi teh aslina pabelit ningali ustad teh renyem atuh gabutna wayah kieu siga bubur kacang nya siga tinggal punya siga goreng bala-bala ningali ustad teh. Makanya kenapa? Karena lapar itu akan membuat orang menjadi anger kontrol, dia tidak memiliki kontrol emosi yang bagus. Lamun bapak ibu ayah jami curhat kukurubukan atos betot bawa ka dapur beres sangu jempling sakitu we engke tos wareg papatahan lu ingin Allah kamu sabirin ya, Anda harus kalau ingin sukses harus bersabar. Nyaho lapar ieu teh ya, orang lapar tidak bisa dinasihati, orang lapar tidak bisa dinasihati Pak, kecuali kalau dia laparnya karena puasa, itu beda lagi. Kenapa? Karena kalau dia lapar puasa pakai nurani, tapi kalau dia laparnya bukan puasa tapi kelaparan, nuraninya sudah hilang. Kenapa negara-negara di Afrika sering terjadi banyak perpecahan ataupun negara kriminal gampang? Kenapa? Dicek karena mungkin banyak yang lapar. Geningan anu kapenuhi mah patuanganana jarang ngempling we. Nah itu masalahnya di sana. Jadi ibu ini ikatan batinnya kuat. Makanya ibu urang gila meninggali budak salah jeung teh katingali kabaca ke urangnya. Itu Nabi imah teh loba nu maokan dieu teh budak nomor sabaraha ieu teh nya anu sok cacerebet teh hate inung mah jeung nurani apa geura sok diringkeun budak genepanana padahal hate mah aya si ieu ta eta teh naon nurani karena dia yang mengandungnya. Makanya ada sebuah hadis yang Rasul menyampaikan, kepada siapa saya harus berbakti? Jawabannya apa? Ibumu, ummuka. 2 ibumu, ummuka. 3 ibumu, ummuka. Artinya apa? 3 berbanding 1. Artinya kekuatan batin ibu itu lebih hebat 3 kali lipat dari bapak. Nggak apa-apa Pak, tidak masalah, tenang naon. Nah sabab ibu mah hiji ngabahanan, 2 nganung, 3 nganenan sakitu we. Bapak mah ngan ngabahanan hungkul, nganung henteu nganenan henteu. Matak 3 berbanding hiji gitu eta teh. Makanya nanti akan ada suatu saat akan ada anak yang dia anaknya itu bapaknya 1, ibunya 3. Tapi anaknya itu juga. Tapi ibunya 3. Biasa Bu? Biasa. Lain bapaknya nyalung, lain. Anaknya itu juga, tapi ibunya 1. Ibunya 3, bapaknya 1. Karena di bahanan ku ibu nu ieu sperma jeung sel telurna disimpen di rahim nu ieu engke begitu brol disusuan ku ibu nu ieu ta eta disebutna 3 berbanding hiji. Dan ini sudah terjadi di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika. Ada bank sperma, ada bank untuk orang menyimpan rahi atau sperma dari yang lain, itu kan sudah terjadi. Maka Nabi hebat prediksinya, nanti akan terjadi perbandingan ayah inung natilu bapana hiji. Ya, karena ini terus ayah gini, sperma jeung satelur disimpan di rahim ibu nu ieu. Ya, pakai inseminasi teh. Begitu bro, teh bisa ngenenan nu 2 ieu, dinenan ku ibu nu ieu tuh kitu eta teh. Namun ternyata tidak ada ibu lagi yang menyusui anak itu dengan susu lain jeung sapi, dan matak indungna teh sapi nu katilu. Ya. Itulah yang maksud Nabi sampai ke sana, gitu kan, sampai ke sana. Kita alhamdulillah Pak, kita alhamdulillah Bu ya. Kita ibu bahan dari ibu yang sama, di rahim ibu yang sama, disusui ibu yang sama. Nah, makanya kata Nabi, bakti teh kudu leuwih gede, sabab batinna leuwih kuat tibatan bapana. Itu yang kedua. Ini saya gambarkan dulu Bu, contoh-contoh di Quran Pak, supaya gampang memahaminya. Yang ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilaporkan oleh saudara-saudaranya bahwa dia dimakan serigala
oleh saudara-saudaranya yang tidak seibu tapi sabapa, yaitu Yakub. Dibawa bajunya dibawa, lalu kemudian si anak-anak Nabi Yakub menangis, cirik, bapak sana, ia tinggal Yusuf dimakan serigala. Nah begitu. Dan ternyata Nabi Yakub dia pakai logika yang sangat hebat untuk pembuktian, pakai logika forensik namanya Pak. Ini luar biasa sekali. Yakub ini tidak langsung percaya. Kenapa? Ditinggalian bajunya tadi kiwan. Mana sana baju Yusuf mana sana? Iya tinggal, dan itu sudah dilumuri oleh darah. Katanya ini dimakan serigala. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa kecerdasan intelektual dari Nabi Yakub pada waktu itu. Dia memiliki logika yang sehat. Beliau menyampaikan, nah senanya ayah dikerawas serigala teh sana bajuna teh soek-soek acan teh. Kan kalau dia dimakan serigala, kalau dia itu kemudian dia itu diroh gahala oleh binatang, itu kan harus ada sobek. Ini tidak, bajuna beleger tapi loba darah. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, ataupun kata Nabi Yakub, nah cenah kieu cenah. Lalu kemudian kata Nabi Yakub, wa kana hada dibu haliman. Cek Nabi Yakub teh, ieu mah cenah serigala teh meninaon penuh kasih sayang. Bager ieu mah cenah nan ieu dikeun ka mau teh bager-bager teh cenah eta mah ngadahar Yusuf nepikeun ka bajuna teh soek. Dan Pak ini Nabi Yakub mengatakan begini, ya ini logika sehat laki-laki bisa menebak hukum Pak. Ini bisa menjadi pembuktian secara hukum nanti. Cek Nabi Yakub kieu, ieu bohong ieu budak. Iya bohong ieu budak. Naon sababna? Punten Pak. Israel mah tong boro-boro jeung batur. Ka bapana we ngabohong sakitu we. Kapan ieu teh turunan Bani Israil ieu teh. Nu ayeuna teh eureun-eureun tong boro-boro perjanjian jeung jelema. Jeung bapana we dibohongan sakitu we atuh. Manya urang percaya keneh sakitu we. Nah cenah teh eureun-eureun mah kieu Israel mah atuh. Punten Pak tong boro-boro jeung beda agama. Eta giringan beda ilmu sabapa diroga hala sakitu we atuh. Makanya sekarang sudah tidak ada belas kasihan. Apakah dia bayi, apakah dia itu perempuan. Israel mah dibabad we. Naon sababna? Jangankan orang lain yang tidak satu akidah. Nusa akidah wae tinggal di nusa bapa beda inung wani ngabohong jeung wani ngaroga hala. Sakitu. Ini jawaban yang konkret itu. Jawaban yang konkret. Ibu Bapak, apa yang terjadi? Ya? Apa yang terjadi? Cek Nabi Yakub teh. Meni bager kieu cenanya mau. Lamun aya mau ieu rek ngobrol jeung mau ieu gimana cenanya budak abdi gitu. Naon sababna? Kenapa? Karena bajunya tidak ada robek sedikit pun. Cek Nabi Yakub ieu budak bohong ya. Udah Pak. Nabi Yakub dia menunggu setiap hari. Karena dia tahu baju itu dibohongi oleh anak-anaknya. Beliau tidak merasakan bahwa begini, oh gitunya Yusuf tuh mautnya, aduh yang utusinya kurang mah, lalu dia lepaskan. Tidak, Nabi Yakub menunggu setiap hari dan dia menangis setiap hari. Kenapa? Karena beliau tahu anaknya Yusuf belum mati, begitu aja. Dari mana? Dari pembuktian baju yang tadi. Kok Nabi Yakub dikitukeun. Kenapa? Karena logika sehat laki-laki itu bisa menjadi alat bukti untuk mengetahui hukum tertentu. Hukum tertentu, ya. Karena sebuahnya, ibu gaya kadangnya ayah keputusan anu tinggalnya saksi mah mun lalaki mah hiji, awewe mah kudu dua. Tinggal, lamun saksi naon we lalaki mah wayahna we, hukum hiji ge cukup, awewe mah kudu dua sakitu we, minimal dua. Kenapa? Karena laki-laki dengan satu udah cukup, tapi perempuan tidak cukup dengan dua, dengan satu. Kenapa? Karena nanti ada batin nuka dia, lalaki mah logika anu main. Mata waris gede mana istri jeung panggebeget pameget naon margina Bu? Karena dia harus mengarungi, dia harus menutupi kebutuhan yang lainnya. Lamun ibu mah keur sorangan waris teh teu dibagi-bagi deui. Lamun ibu menang 500 juta, bapak menang 1 miliar, eta teh sebetulna mah nu bapak teh bagikeun keneh, nu ibu mah henteu nu nyalira eta teh. Mata teu kudu protes entong.
Karena hukum Allah mah maksudnya meninggalna we lalaki masna 2 kali ari awewe masna bisa tengahna saha sausaha ngeunah engke ditanyana di akhirat lalaki mah leuwih berat naon sababna warisan yang lebih dari anak perempuan itu akan ditanya 4 perempuan di akhirat apakah anda difasilitasi oleh laki-laki ini dengan warisan itu ari istri mah henteu nu ibu nyalira we eta ge mun aya warisanana hari teh aya mengahulang we duanana ge ya udah ngeta teh ge dengan kade seuneu eta kade eta tanah di Cibiru tong dijual ruko nu di Pajelekan tong dijual terus eta cenah ruko nu di MTC tong dijarual oge anu di Gasibu omat eta cenah tong dijual budak teh ngaharulang bapak nah tong dijarual lamun bapak kabehanana ge ya da budak besok itu kadang-kadang banyak hari dititah ngariung diajak ngaji mihara rese budak teh teteh urang ngempel sabulan sakali urang ngaji keluarga pak loba alasannya budak begitu teteh si bapak rek mangot sing tinggal rek bade ngentungkeun gua paulah rek maot mah nah, makanya bagus ya anak mengurus ataupun orang tua mengurus anaknya untuk memperpanjang usianya tetapi anak mengurus orang tua untuk mengantarkan usianya habis itu bedanya jadi lamun kolot ngurus budak mengarah panjang umurna lamun budak ngurus kolotna eta teh keur nganturkeun umurna ponok sakitu we sakapeung mah aya budak ngahaja hayang katingali ngurus teh ngarah gancang maot ada yang begitu nah ini namanya apa Pak? Ini konsep hukum begitu. Jadi logikanya main tak. Kenapa Ustaz? Karena laki-laki itu ada jembatan antara otak kiri dan otak kanan. Nah di sini cara menjawabnya. Secara ilmiahnya begitu. Jadi ibu otak kiri otak kanan. Tah pameget mah aya jembatan kadi. Lamun istri mah aya jembatan pameget mah teu aya. Tidak ada jembatannya. Pameget mah misah we kitu. Tah anu istri mah aya. Nih lapis itu anu ngahubungkeun kiri kanan teh aya istri mah mata istri lebih cenderung ke batin laki-laki lebih cenderung ke mata pengajian pasti loba awewe dan ngaji mah make batin lain ukur make otak nya begitu dan otak ini logika ini kaitan dengan apa dengan pendengaran perempuan itu batinnya kuat karena pendengarannya kuat laki-laki tidak kenapa karena mainnya di sini can kaharti mah moal imit ngaji bu kayaknya geus kaharti ku otakna kakara jadi rutin sakitu we da ye ge bapak-bapak teh rek ngaraji rutin teh lami ieu teh Pak lalawura lami ieu teh ieu teh perang otak heula ieu teh teu kaharti ustad deui maksudna tah teu kaharti teh ngaleos we kitu ari ibu-ibu mah henteu kieu dibade konsumsi teh senang ngajina tah kitu senang itu garing di dunia mah ngalehos teh gitu kan non margina make batin gitu nggak apa-apa nggak masalah bu karena emang begini teorinya ya makanya saya baca di neuropsikologi ternyata logika laki-laki itu cenderung tidak dipahami oleh perempuan kabayang teh cuek lain cuek lalaki mah hiji fokus awewe mah loba fokus eta tina otak eta teh ibu mah malah mun keur ngaji bisa bari ngobrol tapi kadenge kene ustad teh Pak bisa bari dipoto kadenge kene bisa bari nulis kadenge kene ari pamaget mah henteu kalau dia terdengar kalau melakukan sesuatu sudah tidak terdengar jadi lain torek cuman dia single fokus karena otaknya tidak ada jembatan begitu so keranya karena saya namanya ada simkuring nggak diajar namun tidak diajar mau apa tinggal pamaget mah bu memakai mobil gitu kan tara luak liuk tara luak liuk kagigir nah margina kan tidak ada jembatan kieu we ngan urang ka di situ luak liuk ibu nu luak liuk mah bapak mah moal tapi dia tahu di depan ada apa mata sok aya pamasok aya si laki kolot mah lalaki mah panjang deuk teu eta awewe mah naon pondok sabab kadi awe mah lelaki mah kadi itu kahana nyeri kene disunatan nyeri kene ngajuru Pak bu lebih sakit melahirkan lebih sakit disunat Pak
Sahur ibu dan sahur bapak mah jadi kayaknya disunatan, tapi saya bisa membuktikan secara ilmiah dan logika bahwa ternyata disunatan menjui buktinya tara aya nu daek 2 kali sakitu we. Tapi ngajuru mah aya nu 8 kali ngeureuyeuh we Pak, malahan mah erek anu kanu salapan geura lain nyeri ibu teh henteu itu nyeri tapi orokan wae Pak geura sok ibu disunatan mah aya itu. Nah jadi itu Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf lagi nih Pak, satu lagi nih ya, satu lagi. Karena contoh-contoh arah renteng we. Istri dari Al-Aziz namanya Siti Julaikha, dia mengadukan Yusuf sudah memperkosa dirinya, mau memperkosa dirinya. Sabab Siti Julaikha bogoh pisan ka Nabi Yusuf, tapi Yusufnya hare-hare. Bakat tengku kasep ratu raja wae bogoh sakitu we. Bakat tengku teu kasep majikanna wae basa jadi. Tapi bukan itu persoalannya. Nabi Yusuf mah Bu lamun ngalangkung ibu-ibu nuju jiksik kieu we. Teu karaos si jarina teh jo pararotong. Kenapa? Karena orang kalau sudah fokus segala sesuatu dia tidak akan merasakan sakit. Makanya ada teori ya, lamun murangkali disunatan ngarah tong nyeri dialihkan fokusnya begitu. Sabab budak lamun dek disuatan nyeri teh eta teh karena dia mikiran nu eta. Tapi kalau dialihkan fokus dia hilang rasa sakitnya. Nah ini sekarang sudah dipakai oleh dokter-dokter untuk menghipnotis atau hipnotis, namanya hipnoanestesi begitu. Jadi si budak disunatan dengan seserian karena dialihkan fokus. Seperti tadi teorinya di Quran eta teh lamun aya Nabi Yusuf ngalangkung ibu-ibu teh karieu Allah syalungit ieu teh karasa eta teh. Nah itu ini namanya anchornya gitu, anchornya dialihkan tak gitu kan, teorinya begitu ya. Matak ibu bapak tong sieun maot naon sababna, sabab unggal poe urang latihan maot sakitu we. Surat Az-Zumar ayat 45, orang tidur itu sama dengan mati. Aneh geura ari sare teu sieun, ari maot sieun, padahal eta teh sare teh latihan maot eta Pak. Quran Az-Zumar itu Az-Zumar 45 sampai ada orang yang dia masuk Islam bersyahadat karena dia mengerti Quran surat itu. Karena apa? Karena itu. Goledag ibu bapak bopo pan teu inget naon sarua jeung jelema maot. Nya. Tapi nah ari maot sieun, ari sare henteu. Sieun kana maot cenah. Sok tinggal. Nah, padahal kita lagi ngaji saja bisa tidur. Nya, mun keur ngaji bisa sare. Lamun keur ngaji maot nya husnul khotimah. Ya, gitu punya. Kemudian apa itu? Nah, jadi bagaimana ini? Harus dipahami dulu. Lalu kemudian dibawa, lalu didakwa. Dilihat apa yang didakwanya. Kemudian Al-Aziz melihat wa in kana qamisuhu qudda biduburin faqaddabat wa huwa minas shadiqin. Aku lihat nanti akan memutuskan hukum kalau dia itu robeknya di belakang maka Siti Julaikha yang berdusta, tapi kalau robeknya di depan maka Yusuf yang betul ingin memperkosa istriku. Apa yang terjadi di dalam hadis atau dalam ayat Quran, ternyata yang robek adalah baju bagian belakang. Berarti Nabi Yusuf bukan ingin memperkosa, tapi istri saya yang ingin ataupun yang dia menginginkan Yusuf. Langsung Nabi Yusuf dibebaskan. Kenapa? Karena ada alat pembuktian seperti itu. Itu hese Pak zaman ayeuna mah. Mun ieu dipraktekeun ayeuna hese jelemana moal percaya sakitu we. Ya. Kan ayeuna Bu ayeuna apa? Ayeuna diketok langsung ya, isukna dorobah gitu. Bari geus aya buktina teh loba, isukna deuleuh hukum teh. Yo bebas yo. Nah cenah kamari teh itu geus komplit dengan hukum eta teh atau pembuktian teh tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak pakai nurani. Sekarang sudah pakai dia itu sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya. Begitu. Taya nu berat teh ieu. Matak pamimpin kahareup teh kudu nu bisa netepkeun nu kararieu. Ya, kudu bisa netepkeun nu kararieu ieu teh Pak. Jadi kumaha usah kesimpulanana? Islam tidak mengajarkan untuk mengejar bangsat.
capek ngudag-udag bangsat mah. Jeung Islam ge teu ngajarkeun Bu ngudag-udag bangsat. Tapi Islam mengajarkan ada yang mencuri dipotong tangan, maka nanti bakal banyak ribuan tangan yang selamat. Ya. Aya nu mau teuk di dalajoanan ku saarea nu rek mau jadi. Naon sababna? Karena saya takut begitu. Itulah Islam. Islam ngajarkeun lain ngudag-udag bangsat lain. Tiap aya nu maok diudag-udag, pos kamling disiapkeun, ngabangsat deui atuh Pak. Da bakal kitu deui. Naon sababna? Karena tidak membuat jerak. Dia hanya memindahkan tempat tidur nu tadina bangsat teh sarana di imah, ayeuna sarena di penjara. Malahan leuwih senang naon sababna? Makan saja dilayani. Begitu. Maka bagus ya kata Buya Hamka, bukan untuk membuat dirinya jerak, tapi hanya memindahkan tidur. Begitu. Hanya memindahkan tidur. Beres banyak. Jadi lamun aya domba kapaok wae eta teh berarti urang dinya lamun panen domba nu miskin teu katutup sakitu. Maka Islam mengajarkan zakat dan sedekah. Ngarah nu miskin teu maok domba. Unggal rek panen Bu eueuh wae. Aya nu ngarit ka mana cenah ieu teh nya? Lain buat teuing unggal panen tara di zakatan. Sok zakatan ngarah nu miskin urang dinya teh teu kapikir maok pare tapi ngajaga di mana aya bangsat dilawan ku manehna. Tah eta Islam mengajarkeun kitu. Ya. Coba Bapak da capek ngudag-udag bangsatnya. Lamun lamun urang tak lompatna leuwih tarik teh batang manehna. Kumaha lamun itu mah geus ngabresat ka itu urang karek ngadedod we. Capek-capek bangsat teh beunang urang capek. Tapi Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Bagaimana untuk meminimalisir ataupun para pelacur? Islam mengajarkan kawin permudah. Kawin dipermudah. Sok ulah dihesega tuh kawin teh ngarah naon? Ngarah teh aya nu kararieu. Ini meni dipersulit ya Allah rek kawin wae hiji umur kudu sakieu, nu kadua lamun boga can boga ieu nepikeun ka nu tadina rek kawin teh jadi naon sabana ribet persyaratanana. Nah, iya Pak di akhirat ditanggung jawab lalawora. Begitu nanti ada pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki ini, maka yang dia mempersulit kawin dosanya sarua sakitu. Nah, senapi mendatanganan apa dipersulit ku anjeun? Tadi barudak sayang kawin diulahkeun da sabab tidak sesuai dengan ini. Coba lamun dimudahkeun, kumaha engke we. Nya, nyusul sampai apa kalau ada anak yang dia kawin di bawah umur itu di penjara. Itu di penjara. Jeung ayeuna non para pelayan untuk yang menikahkan dia kalau ada anak yang menikahkan di bawah umur enggak mau dia. Sabab non abdi ge sieun kabawa non lain kabawa dosa, sieun kabawa di penjara. Kitu Pak. Tah ayeuna teh kitu ieu teh. Ya. Gampil engke we nyusul surat mah umurna geus sesuai tinggal di suratan tinggal gitu. Kawinkeun heula we ieu. Ngarah salamet gitu. Mutak ini seueur barudak anu ngajaruru di balong. Nu di balong, nu di sawah geura coba. Kamari mah anu tangkal dihanapeun tangkal pecawu geura di dinya. Kunaon nih ngajaruru di dieu? Mun cenah da abdi cenah ulah dikawinkeun cenah. Tuntuna kumaha? Miheulaan we. Geus kitu kumaha? Nah, begitu. Ini paham enggak ya? Begini, mantap urusan gampilkeun atuh. Ngarah teu loba kieu gitu. Sok gampilkeun. Nih hese. Komo aki-aki rek kawin dipersulit kaburu maot. kudu make BPJS berapa? Atas abah nikah teh acan usahna, teh acan ngusur surat ideuna. Atuh geun iraha kawin juga cenah teh. Geus ngap-ngapan dikawinkeun, nyari bojona jeung ngarengap terakhir. Ya, jadi begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Atuh aki-aki jeung nini mah berang we nah gampilkeun. Naon sababna dan buat ting ijab kabul lagi buat ting lancar buat henteu. Ini hese tare kawin. Nya. Begitu Pak. Ini bagus sekali. Jadi lamun hukum teu ditetepkeun ku Allah, dia bakal hese gitu kan. Bakal hese. Islam mengajarkeun tinggal ibu tutup aurat salamet geura kitu. Ya.
Nah loba anu di jalan di hatu dati ditarutup mata nu kabita teh lain jelema anu teu boga agama wae nu boga agama wae kabita sakitu we atuh lalawar ada normal urang sok ngaji nya kade bu bisi punten nya anu ningali orat isi teh lain anu tara ngaji wae nu sok ngaji ge sarua ari katingali mah kapelong sakitu we ngan nu teu meunang ngahaja di pelong ari kapelong nya wayahna we. Bagaimana caranya? Bungkus. Kenapa? Karena sesuatu yang dibungkus berarti di dalamnya adalah apa? Itu adalah permen. Rata-rata ibu lamun aya permen dibungkus, ibu bapak tiasa nuang. Tapi lamun teu dibungkus permenna hoyong teu. Tah sakitu we. Kenapa? Itu Islam mengajarkan begitu. Mengajarkan seperti itu. Untuk ngajarkeun naon Islam paling enteng anu diharamkeun tuangan dengan opat bu anu bebas nama anu halal nama loba sakitu we ngan jelema geura eta we budak-budak anu haram kan ripuh hirup kitu teh atuh. Nah begitu. Jadi jangan dipersulit syariat. Kemudian mudahkan ini enteng atuh da. Jadi orang teh ngantunkeun teh bu dina kaayaan nih keur narima syariat gitu. Ya. Jadi sekali lagi nomor dua kesimpulannya. Nih sebentar lagi ya, nomor 2. Tidak setiap kesalahan harus dihukum langsung. Ada sebuah kesalahan yang dia harus diluruskan. Malahan jangan menghentikan semangat orang untuk melakukan kebaikan yang baru. Ada sahabat Rasul sedang sholat berjamaah, kemudian dia karena takut ketinggalan sholat berjamaah, kemudian dia ngudag di ditu keneh geus takbir, bari can tepi sap. Jadi sapna di ditu Pak, ieu ti dieu keneh tos kieu tah. Allahu Akbar. Ya itu hadisnya begitu. Itu yang hadis di Bukhari itu. Jadi dia mengudag eta bari naon? Karena Rasul sedang ruku. Jadi diudag ke ruku kieu. Rasul kan hebat itu kan, dia tahu ini iya aya nu salat kitu ya katanya. Lalu kemudian sudah beres salat kata Rasul kade sahabat ini calukan ke Nabi. Zadakallahu khirson wala ta'ud. Ini hebat nih. Ini salah ini. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Zadakallahu khirson. Mudah-mudahan Allah tetap menambah semangatmu untuk beribadah. Tetapi wala ta'ud engke deui entong kitu atuh salat teh. Jadi Rasul tidak memutus semangat orang itu, malahan ditaikeun sumangetna ngan ieu diluruskeun teu disalahkeun. Inilah yang disebut dengan konsep hukum lewat nurani. Mun urang tong salat di ka masjid ieu nya salat kikituan mah. Jung, neangan masjid nu lain. Jangan begitu. Jadi lamun aya jamaah can ngartieun kumaha curug keur salat kan entong maka disalahkeun. Cenah diajar heula we engke bakal apalun ieu teh curug teh sabariji anu kudu dikieu keur tasahad teh keur tasawuf teh. Kan kieu Pak. Ieu aya nu salat kikian at-tahiyatul. Cenah naon salat teh kitu cenah dalam kitu kumaha kieu entong keun we antep. Nah, kena kieu heula engke cenah dibuka hiji-hiji. Tuh, enggak gitu. Jadi kieu ya begitu. Begitu. Jadi apa? Menyalahkan dari kesalahan orang tanpa diberikan semangat, itu orang itu akan benci kepada kita. Engke lula-lula moal resep kana hukum sakitu we. Moal resep punya. Sampai kemarin ada yang mualaf ngobrol dengan saya. Kamu ketika di agama itu suka ke tempat ibadah? Tidak pernah Pak Ustadz. Sekarang sudah bersyahadat sok ke masjid tara atau sarua cing teh kumaha keur di ditu keur agama itu tara ka tempat ibadahna keur ka ayeuna geus asup ka dieu tara di sarua. Apa yang membedakannya? Tauhid. Tapi dia mengatakan begini, Pak Ustadz, kayaknya saya masuk Islam jadi beban ya. Kalau di sana mah kan saya katanya kalau tidak beribadah kan diampuni, kalau di rumah abis nanti sholatnya boga dosa we ngapain gitu. Rek pindah di asin gitu. Nah ini maaf ya, ini obrolan tapi itu ngena kisah ngena gitu. Jadi ada orang yang dia berpindah tapi dia tidak mau beban tak. Kemudian saya katakan begini, kalau ada jarum
dan paku di tengah jalan lalu Anda kepinggirkan, itu adalah sebuah kebaikan, tapi itu tidak mengkifarati dosa Anda. Tapi setelah Anda berwadah Islam, si jarum dan paku itu Anda kepinggirkan, Anda mendapatkan surga. Itu bedanya. Itu bedanya. Dan minahkeun paku mah jalma kafir ge bisa. Anu teu aya mah minahkeun paku kusabab apa diajarkeun ku Nabi, ta eta nu hese. Nya. Kartu sebut. Sok sakali deui nya. Lamun geus dibere contoh teu kaharti wae, berarti lain belat ustad. Jadi lamun aya paku di tengah jalan dikasisikeun kuno agama, nah lain aya nu teu boga iman, eta mah begampang tapi moal ngiparatan dosa. Tapi lamun aya paku dikasisikeun kuno boga iman bakal ngiparatan dosa. Begitu. Karena apa? Karena wadahnya iman. Kalau tidak punya wadah iman tidak bisa. Daya ge bisa. Jalma kafir ge bisa kan? Ngaleueut ku panangan katuhu, tapi lamun urang ngaleueut ku panangan tuhu beda deui. Naon sababna? Aya pahala, ta eta bedana. Itu yang harus ditanamkan. Makanya hebat nih tulisan Ustaz Abdul Rahman. Jangan sampai umat Islam buta huruf terhadap huruf Islam, karena nanti dia akan buta hidup. Jadi umat Islam teh kudu diajarkan agama nu bener, ngarah teu buta huruf. Namun Buddha atau umat Islam sudah buta huruf, maka dia akan buta hidupnya. Walaupun dia melihat kemana-mana, ngan asa teu diatur ku Islam we. Sawios Pak, urang syariat Islam, tapi dirinya lira diatur ku agama sakitu we lah. Nya, diatur ku agama. Neng, kadieu geus. Eta di helm bisi ditewak ku polisi di jalan jung. Budak langsung ngagurudug balik mawa helm 2 kilo plak di dieu. Eta mah da teu geus mikirna naon, sabab sieun ditewak ku itu. Begitu budak ngageuleung teu make tiung ku ibu teh keun we bae. Naon da perage budak cenah diantep, padahal tiung 2 gram, helm sakilo satengah. Berat mana? Berat helm, tapi nu hese mah ngajarkeun agamana. Jadi itulah yang maksud saya ya. Yang maksud saya itu. Mudah-mudahan apa yang kita atau yang saya sampaikan ini membuka setiap tabir kejahatan itu bakal diungkap bukan oleh bukti yang ada, tetapi ada bukti alam. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, cing tenang we, nyagi di urang teu negakeun syariat, tapi tiap diri kalau belajar agama yang benar, syariat itu akan tegak. Walaupun undang-undangnya tidak ada, tapi tiap jelema bakal ngerti sakitu we. Nu penting mah diajar agama yang ulars. Tah sakitu heula teh simkuring. Ibu bapak cing syariatnya. Mudah-mudahan tepang deui ke sanes waktos. Dengan sasih setahun kapayun urang tepang deui. Ya, kita bertemu lagi di 2024 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.